Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jadi wal ikhwati. Babul jadi ari ieu eta bab dina ngajelaskeun bagian aki. Dina nalika teu aya bapa teh. Wal ikhwati jeung dulur. Dina ieu bab ki musannif bade ngajelaskeun bagean aki nalika babarengan jeung dulur. Dari posisi bapa tos teu aya. Margi aki bakal nempatan posisi bapa dina nalika bapa tos teu aya, tos langkung ti payun teu aya. Dina bab sudus atos diuningakeun wal jaddu mislul abi inda faqdihi fi haujima yusibuhu wa matihi. Aki bagianana persis sapertikeun bapa. Jadi aki nalika teu aya bapa maka bagianana persis sapertikeun bapa, nempatan posisi bapa. Ieu khusus bab nguningakeun masalah bagian aki nalika babarengan jeung dulur. Margi aki dina nalika bapa tos teu aya nempatan posisi bapa. Jadi setelah jantos aki-aki oge masih kene aya kakuatan dina masalah bagian utamina tos teu aya bapa. Ari salagi masih kene aya bapa ama aki kahijab kahalang ku bapa. Tapi lamun bapa tos langkung ti payun ngantunkeun maka aki nempatan posisi bapa. Wa nabtadil anabi ma'arodna bil jadi wal ikhwati idwa adana fa'alqina wa ma'aqulus sam'a wajma'a washil kalimati jam'a wa'lam bi annal jaddadu ahwali unbika anhunna ala tawali. Wanabtadi jeung ngamimitian abdi sadaya al-ana dina waktu ayeuna. Ngamimitian teh bima kalawan perkara arodna anu ngamaksud abdi sadaya kana itu perkara. Arodna anu ngamaksud abdi sadaya kana itu perkara. Fil jadi dina ngajelaskeun bagian aki wal ikhwati jeung pirang-pirang dulur. Idh wa'adna karena geus janji abdi sadaya. Idh wa'adna karena geus janji abdi sadaya. Pa'alqi tah kudu ngaregepkeun anjeun nahwama kana saumpama perkara aqulu anu nyarita kuring kana itu perkara. Ngaregepkeun teh asama kana pangdangu. Bagi pami urang teu ngaregepkeun kadang sok salah dadanguan. Dina salah dadanguan jadi salah pemahaman kadituna. Dina gara-gara teu ngaregepkeun jadi salah dadanguan, dina salah dadanguan jadi salah pemahaman. Wajma jeung kudu ngumpulkeun anjeun hawasil kalimati kana pirang-pirang sisi kalimah. Wajma jeung kudu ngumpulkeun anjeun hawasil kalimati kana pirang-pirang sisi kalimah
jam'an kalawan ngumpulkeun sanyana wa'lam jeung kudu kanyahokeun ku anjeun bi annal jadda kana sanyana aki zu ahwalin eta ngabogaan opat pirang-pirang tingkah zu ahwalin eta ngabogaan opat pirang-pirang tingkah unbi anu bakal nyaritakeun kuring ka anjeun unbi anu bakal nyaritakeun kuring ka anjeun anhunna tina opat tingkah alat tawali bari netepan kana tuluy-tuluy yukosimu mukosamah teh dibagi rata yukosimu dibagi rata itu aki al ikhwata kapirang-pirang dulur pihinna dina itu tingkah dina itu opat tingkah idza lam yahud di mana-mana henteu balik naon al qismu muqasamah alaihi kaaki bil ada kalawan pilara patarotan tahdina sakapeung yakhudu sok nyokot itu aki sulusan kana sapertilu kamilan anu sampurna ingkana lamun bukti itu aki bil kiswati kalawan mukosamah dibagi rata anhu tina sulus kamil sapertilu anu sampurna nazilan eta anu turun ilam yakun lamun teu aya hunaka eta tetep dina itu masalah teu aya sahadu sihamin pirang-pirang ahli waris anu ngabogaan bagean pasti sahadu sihamin pirang-pirang ahli waris anu ngabogaan bagean pasti pakna tah kudu ngalap cukup anjeun bi'idohi kalawan penjelasan kuring ngalap cukup nate anis tifhami tina nanyakeun watarotan jeung dina sakapeung ya kudu sok nyokot itu aki sulusal baki kana sapertilu tina sesa ba'da dawil urudi dina sabada bagian anu pasti dina sabada bagian anu pasti wal arzaki jeung pirang-pirang rizki hada ari ieu aki nyokot kana sapertilu tina sesa hada ari ieu yakhudu sulsal baki idza makanat eta di mana-mana bukti naon al muqasamatu dibagi rata tan kusu eta ngurangan itu muqasamah hu kaaki ngurangan teh andaka tina sapertilu sesa bil muzahamati kalawan rupek watarotan jeung dina sakapeung yahudu sok nyokot itu aki sudsal mali kana sapergenep tina harta walaisa jeung teu aya itu aki anhu tina sapergenep nazilan eta anu turun bihalin kalawan tingkah
Dina ieu bab ajengan musannif bade ngajelaskeun bagian aki nalika babarengan jeung dulur. Bagian aki bapak kolot kenapa ngangona tetenya lawan cek sadari mah lagi obat masgar teteh bapana kolot lamun bapak kolot mah dari suku bapak mah kolot gitu bapak kolot bapana kolot gitu lamun tengah warna mah teteh tengah warna salit tadi ngaruh gitu bapak kolot suku bapak mah kolot bapak kolot sedang setting dengar. Bagian aki nalika babarengan jeung dulur. Dulur di dieu eusina dulur. Dulur di dieu dulurna dulur lalaki. Dulur lalaki. Karena dulur secara umumnya dulur di dieu bade dulur lalaki, bade dulur awewe, bade sainung sabapa, bade sabapa hungkul. Asal ulah dulur sainung. Dulur sainung mah kahijab ku aki. Dulur sainung mah dulur di dieu teh rek lalaki atawa awewe. Rek li abawaen teh sainung sabapa atawa li abin sabapa hungkul. Iwalati dulur sainung mah kahijab ku aki. Rek saurang atawa lobaan. Sawean deui dina ieu bab ajengan musannif bade ngajelaskeun bagian aki bapana kolot nalika babarengan jeung dulur. Rek dulur lalaki atawa dulur awewe, rek sainung sabapa atawa sabapa hungkul, rek saurang atawa lobaan. Nah, priyogi dibahas masalah bagian aki, cenah geus aki-aki geus kolot geus tereh maot. Sanes ku masalah kituna ku adil-adilna para ulama nalika bapak langkung ti payun ngantun maka aki nempatan posisi bapak. Tah kitu ari hukumah teu ngawilah-wilah. Nalika bapak langkung ti payun ngantunkeun maka aki gitu bapana kolot nempatan posisi bapak. Eta ku para ulama didamel bab khusus nguningakeun ngabahas bagian aki nalika babarengan jeung dulur. Dulurna rek dulur lalaki atawa dulur awewe, rek sainung sabapa atawa sabapa hungkul, rek saurang atawa lobaan. Kalawan bagian anak aki nalika babarengan jeung dulur sadayana aya opat. Degal leubeut. Nya tos aki-aki tapi biru kene.
Salagi nyawa masih kene nyangsang dina raga mah itu lamun kalau berdawil urutnya ahli waris itu tetap kedah dibagi gitu. Kedah dibagi. Atau sanaja nyawa nyangkrung dina ragana mung samenit tetep siga kieu aya bapak jeung budakna naik motor lajeng cilaka gitu. Nu langkung ti payun maot bapakna da pangrepotna cilakana. Selang 5 menit disusul ku anakna. Tah eta teh sanaos 5 menit jeda hirupna tetep radeatan gitu. Jadi bagian bapak teh turun heula ka anak gitu. Nu 5 menit masih keneh ngarenghap gitu. Tah terus dibagikeun ka anak, mungkin bagian anak nu nyusul ramahna gitu ngantunkeun dibagikeun deui gitu. Ka ibuna berarti sareng karai atawa rakana gitu. Jadi salagi nyawa masih keneh nyangklung dina raka, sanaos sakedap waktuna tetep gitu. Tetep berjalan aturan paroid gitu. Termasuk anu mapkud, anu leungit. Nu leungit oge sami. Nu leungit jami ti leungit, teu balik-balik. Bah dikayak-kayakeun maot gitu, teu aya kabarna gitu. Teu aya wartosna, teu aya bejana. Tetep we nalika aya salah sawios ti kulawargina, saumpamina ibramana ngantunkeun lajeng anak anu bungsuna teh mapkud leungit. Tetep we bagian nama dihitung nanging disimpan heula kitu disimpan heula. Kayak lamun tos yakin leres maotna eta budak bungsu nu leungit neme dibagikeun deui ka ibuna sareng karai atawa rakana numarasi keneh araya gitu. Atuh komo aki-aki da sarupa ilmu namanya leres gitu. Sanajan aki-aki da masih keneh hirup. Jadi salagi masih keneh hirup mah tetap muka hiji mukosamah dibagi rata. Mukosamah teh dibagi rata. Mukosamah bagi rata. Terus nuka duana sulus kamil. Sulus kamil. Sulus kamil teh sapertilu anu sampurna. Sapertilu anu sampurna sulus kamil. Nu katilu sulus baki. Sulus baki teh sapertilu tina sesa. Sapertilu tina sesa. Nu kaopatna sudus mal. Sudus mal teh sapergenep. Sapergenep tadi. Bagian aki nalika babarengan jeung dulur eta aya opat. Hiji mukosamah dibagi rata. 2 sulus kamil sapertilu anu sampurna. 3 sulus baki sapertilu tina sesa. 6 sudus mal sapergenep. Tina 4 cara ieu aki kedah nyanak bagian nu paling nguntungkeun. Lamun langkung nguntungkeun dibagi rata berarti bagian aki kudu dibagi rata jeung dulur. Lamun bagian aki leuwih nguntungkeun sapertilu anu sampurna maka aki bagianana kudu sapertilu anu sampurna. Lamun bagian aki leuwih nguntungkeun sapertilu tina sesa maka bagian aki kudu nu ieu. Lamun bagian aki leuwih nguntungkeun sapergenep maka kedah sapergenep. Tina 4 bagian ieu aki kedah nyanak bagian nu paling nguntungkeun. Jadi ulah gagabah gitu ngarang-ngarang ka aki.
Magi aki nalika bapak langkung ti payun ngantun tiasa nempatan posisi bapak. Tiasa kieu atuh cing kieu da geus kolot. Tare mau tah ulah sok hayang diutang itu parohit mah geus sebikeun anak jeung ka incu teu tiasa kitu. Sanajan si akina geus ikrar gitu. Heueuh dibikeun tapi tetep sanajan anjeunna moal rek nyana gitu rek dibikeun nu jadi anak saumpamina tawa ka incu tetep kedah dietang heula. Tos dietang mah ya mangga teh teuing bari dibagikeun ka anak bari dibagikeun ka incu oge gitu. Jadi teu tiasa cuma ada geus kolot. Itu geus geringan geus tareh maot, wasiat cenah. Gitu, penting mikiran muka waris gitu. Atau tiasa gitu nya tetep we gitu. Kadah di etang heula sakumaha aturan paroid gitu. Sanaos si akina upami tos ikrar eta bagian yang dipasihkeun anu jadi anak atawa injuna. Tetep we kedah berjalan sakumaha aturan paroid. Nah kitu ari aturan mah henteu seukeut ka handap tumpul ka luhur gitu. Jadi seukeut ka luhur, seukeut ka handap gitu. Nu salajengna hiji nawar ka hiji sama ieu gitu. Wara bisa teh hati teh. Mun kira kelar teh mah nya. Nu ka hiji di mana-mana aki babarengan jeung dulur. Di mana-mana aki babarengan jeung dulur. Bari teu aya ahli waris, bari teu aya dawil purud anu sejen. Bari henteu aya zawil purud. Dawil purud teh ahli waris anu meunang bagian pasti. Dawil purud disebatna. Bari teu aya dawil purud atapi teu aya ahli waris anu sejen. Maka dina ngabagikeunana kumake dua jalan. Maka dina ngabagikeunana kumake dua jalan tanapi dua cara. Muka hiji mukosama teh saur tadi dibagi rata. Nuka duana sulus kamil. Sulus kamil teh sapertilu anu sampurna. Jadi ngaja ditulis bagi abi kantos nyobian gitu. Pasaran parohid di awang. Jika bahasa nuju di Al-Futuhat di awang. Itu tadi Al-Futuhat mah di awangnya Kang Jude. Ate ngahrul we pasaran teh kali we ya. Sabaraha bagian ieu. Kalau ngahrul gitu teh di awang gitu. Ai di awang teh sok ya kitu teh geuning gitu. Mun kabayang mun teu kabayang teu kabayang gitu. Di mana-mana aki babarengan jeung dulur. Bari henteu aya ahli waris anu sejen. Maka dina ngabagikeunana kumake dua cara, dua jalan. Hiji mukosama dibagi rata, dua sulus kamil sapertilu anu sampurna. Tina dua cara ieu canak nu paling nguntungkeun jang aki. Sanes jang nguntungkeun jang dulur, tapi nguntungkeun jang aki. Canak cara nu paling nguntungkeun jang aki.
Lamun nu paling nguntungkeun jang aki dibagi rata berarti canak tah nya. Cara nu kahiji lamun nu paling nguntungkeun jang aki sulus kamil saperti lu anu sampurna canak. Cara nu kadua urang contohan. Contoh nu kahiji anu paling nguntungkeunana mukosamah. Mukosamah teh dibagi rata. Anu ikhlas bisa di dia ngarah kawayang ahli mayitna heula. Mayitna teh Zaid ieu di kamar teh heula. Alasan tos. Terus mayitna Zaid itu Zaid teh statusnya sebagai paling wajah ya. Udah ulama yang kan sok jaya wae. Babi teh di Irak kunaon kitu pangnaku jaya we hayo kitu dina kitab teh. Si orang eta teh tapaul ka Imam Zaid bin Sabit gitu. Imam seorang sahabat anu ahli gitu. Ahli dina bidang faraid. Anu kengeng legalitas itu kengeng pengakuan di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kengeng pengakuan langsung di Kangjeng Nabi gitu. Wah, orang bujang-bujang pengakuan ti Nabi gitu. Jadi sanes diakui ku kuliah fakultas kuliahan yang diakui ku Nabi. Matak dina masalah faraid sadaya ulama taklidna ka Imam Zaid bin Sabit termasuk Imam Syafi'i dina masalah naon istilahna dina masalah faraid taklidna ka Imam Zaid bin Sabit. Ngan hayo we diteungeul Zaid dikit doroba geus deuleu. Zaid saha Zaidun Zaid amron ka masuk di ocon teh ku santri mah. Jadi kerucon teh. Padahal sahabat eta teh. Sahabat Zaid bin Sabit. Enggak sama bawa mayor ini. Mayitna wa ayor. Terus gaduhkeun wargi ahun li abawaen dulur sainung sabapa sahat mangaskom lah. Gimana contoh yang begitu? Mangaskom teh dulurna berarti. Mangaskom dulurna. Terus kagungan bapana tos teu aya, ibuna tos teu aya, nu aya teh akina, ningina ge tos teu aya, jadun. Akina Mang Amet berarti. Akina Mang Amet gitu tah. Mayitna pamayor gaduhkeun dulurna Mang Askom. Kalarasan tos teu gaduh ibu, teu gaduh anak. Nu aya mung aki, ini tos teu aya. Jajarkeun langsung. Berarti ahli warisna nu kahijina jadun, aki, nu kaduana ahun di abawayan dulurna wa mayor anu sainung sababa nyaeta Kang Askom kitu. Lain teh nganggo dua cara dina ngetan, hiji nganggo cara mukosamah dibagi di cenah sabaraha bagian ieu teh asal masalahna langsung we asal masalahna nyetang hulu ditang sirah asal masalah dua ieu pak akar masalahna dua ngetang sirah aki dibere hiji dulunya Mengamet teh dulur lalaki nu sainung sabapa mah askom kabagian hiji. Ieu cara nu kahiji. Itu muqasamah. Cara nu kadua sulus kamil. Sulus kamil teh sapertilu anu sampurna. Ahli warisna masih kena ieu. Ditulis deui jadun aki terus dulur anu lalaki nu sainung sabapa. Akina sapertilu
Ieu mah muli abawen tos kantana namanya asobah ieu tos gelas bagianana. Asobahna asobah bin nafsi jadi asobah ku dirina salahna. Ieu ngetahna sami ieu nya, ngetahna ku akar masalah gitu. Akar masalahna anu akar masalah dua itu dan ngetah lurus. Ada lurus. Sapertilu tina dua 2/3 rasesana hiji per tilu jepau itu kieu mah hiji per tilu hiji per tilu itu sapertilu tina 2 itu kan dua dibagi sapertilu berarti 2/3 rasesana hiji per tilu. Nah, enak orang dibandingkan tina dua cara ieu antara dibagi rata jeung sapertilu anu sampurna leuwih nguntungkeun keneh cara nu mana jang aki. Nah ageung keneh hiji tina dua, nah ageung keneh 2/3 tina dua. Kira-kira ageung nu mana? Nah ageung keneh hiji tina dua, nah ageung keneh 2/3 tina dua. Hiji tina dua nya nu langkung nguntungkeun hiji tina dua. Aya 2/3 tina dua mah atuh alit bisa tah berarti anu dicangat cara nu kahiji nyaeta cara mukosamah dibagi rata. Jadi aki nyangat cara nu paling nguntungkeun. Di dieu mah cara nu paling nguntungkeun teh nu mana? Tanu ieu nu mukosamah. Nu ieu kirang pati nguntungkeun jeung aki. Jadi ka aki ulah main-main. Itu dina bagian teh pasihan nu paling nguntungkeun. Da cenah geus kolot atuh cenah. Loba-loba teh dibere harta justru ku geus kolot mah da moal sasaha ieu gitu. Mani kudu rugi ya. Kudu rugi. Da moal sasaha dipasikeun ge moal gitu. Moal sasaha gitu. Nah rata-rata tiba aki jeung nini mah tibatan ka anak leuwih nya akhirnya ka incu masih. Ini mah siga bapak abdi gitu secara ini gitu. Jadi begitu suping abdi Purwojo teh ditaroskeun paling pertama teh mana cenah si Dede incu ditanya. Jadi sanawas dawil arham tapi bagianna bakal agung gitu. Lagi gaduh kakuatan incu gitu tah dipikanya tibatan anak gitu. Nah, cenah bisa kitunya duka eta mah kitu. Dari bagian anak mah tos pasti gitu. Aya bagian incu mah kan incu moal kabagean salagi masih kene aya anak gitu. Mata anak mah sarajan teu dipikanya, nya sarajan teu dibere deui jatah ti aki gitu. Datos kenging jatah pasti gitu. Ari incu mah kan salagi masih kene aya anak jelas teu kapasihan gitu. Jelas teu kapasihan mata pantes cenah oh kanya ti aki di mah sok ka incu kudu jadi frustasi gitu kan menjadi anak gitu. Jeung sok bingungna teh sok ieu deh kapungkur oge basa jatah artos naon eta mah cedak artos si Dede gitu. Jadi duit budak cenah duit kolot eta duit budak tapi duit budak lain duit kolot. Jadi sok ada bingung ada payaku eta. Sudah sabungkus wae mah itu bisa nyoceng dan biasa gitu ya. Bisa kana magnum. Biasa ya kan tinggal ini aduh. Asa teh tupakeun sabungkus teh da loba ieu cenah teu bisa ki. Geus saya eleh lah ya maksudna. Begitu ieu cara nu kahiji. Pami langkung nguntungkeun keneh dibagi rata jang aki maka cara anu kahiji atau cara anu kahiji. Cara nu kadua. Cara nu kadua leuwih nguntungkeun keneh sapertilu anu sampurna. Leuwih nguntungkeun keneh sapertilu anu sampurna jang saha? Jang aki. Jang aki. Sulus kamil berarti nya kalau batna masa ieu orang sulus kamil. Itu aki keneh da sami teh. Asli deui beda dihapus alif. Beda dulur lalakina jadi tilu urang, akina mah tetep hiji gitu.
Ngan dulur lalakina jantan 3 urang, ieu mah hiji tadi mah nya. Berarti Mason di dieu teh. Amit, Kang Acep gitu. Saha deui hiji deui kan. Ya pokona mah 3an gitu. Mayit ninggalkeun dulur anu lalaki nu sainung sabapa 3 urang ninggalkeun aki tos teu gaduh ibu tos teu gaduh rama teu gaduh meme kitu nu aya kakek. Ieu dina bari teu aya ahli waris anu sanes mung aki sareng dulur we teu aya ahli waris anu sanes. Maka dina cara perhitunganna nganggo 2 cara. Cara nu kahiji di muqasamah dibagi rata. Dina milari akar masalahna kantun ngitung ada rumusna berarti akar masalah 4 kadieu berarti hiji kadieu 3 hiji ewang. Ras anu kadua sapertilu anu sampurna. Sami jadi akar masalahna 4 sapertilu tina 4 dibagi sapertilu sapertilu tina 4 itu sakrada ada ribat intinya sapertilu tina 4 sabaraha kieu tah sapertilu hiji sapertilu nya nya hiji pertilu nya hiji pertilu ras ieu berarti ieu teh 2 per tilu gitu 2 per tilu berarti ieu bagian saha itu bagian pami make cara anu kadua saper tilu anu sampurna bagian aki hiji per tilu bagian anak tilu dulur lalaki 2 per tilu. Nah kantun kurang bandingkeun nah leuwih nguntungkeun keneh make cara anu kahiji dibagi rata. Nah leuwih nguntungkeun keneh cara anu kadua sapertilu anu sampurna. Kantun urang tinggal di bagian aki. Nah ageun keneh hiji tina 4. Nah ageun keneh hiji per tilu tina 4. Pasti jawabanana ageun keneh hiji per tilu berarti nu dicanak cara anu nomor kadua gitu. Mun ieu teh dicanak tah kitu. Jadi tilari ku orang cara nu paling nguntungkeun yang aki. Itu saweur pun guru mah cenah pangribet mah teh. Tapi da nya gitu kuseueur teuing naon? Kuseueur teuing carana gitu. Ieu teh name aki sareng dulur. Ke lamun katamihan ku ahli waris anu sanes carana namahan deui jadi 3 gitu. Ieu mah name ngabahas di mana-mana aki babarengan jeung dulur bari teu aya ahli waris anu sejen. Maka dina ngabagikeunana dina cara ngitungna kumake 2 jalan atanapi kumake 2 cara. Hiji kumake cara muqasamah dibagi rata. Lamun langkung nguntungkeun dibagi rata maka canak cara nu kahiji. Terus nu kadua sulus kamil sapertilu anu sampurna. Lamun langkung nguntungkeun sapertilu anu sampurna maka canak cara nu kadua gitu. Ieu aki babarengan jeung dulur bari teu aya ahli waris anu sejen gitu. Ieu mah name sakieu ini suara itu. Wah, jam 12 ini. Kita saudara puyang gitu. Jika saudara puyang aja ini nya. Dia itu sakieu oge. Kumaha lamun dulur awewe? Nah, pami dulur awewe mah ngetangna lalaki 2 bagian awewe berarti aki bagianana 2eun dulur awewe gitu. Pami dina naon? Pami dulurna dulur awewe. Sanes dulur lalaki. Pami dulur lalaki mah imbang hiji-hiji aki jeung dulur lalaki imbang eta mah hiji-hiji. Tapi lamun aki sareng dulur awewe maka eta mah walid zakari mislu hadil unsayain. Aki nyanak 2 bagian, ini 2 bagian awewe. Jadi si akina dietang kaya 2 gitu. Pami dina naon? Dina dulurna dulur awewe. Sanes dulur lalaki.
Teu nu kahiji cakapnya sakirinya nu kahiji oge teh bisa ditamihan deui jeung anu kadua we sih rada rupak gitu. Mohon salib oge teu nyangkrung kana otak mah geuning nah. Loba gitu. Lah sakira nya urang simpulkeun gitu. Wah, atuh geuning-geuning. Jadi puyeungeun gitu. Urang simpulkeun bagian aki nalika babarengan jeung dulur rek dulur lalaki rek dulur awewe rek sainung sabapa rek sabapa kumpul rek saurang atawa lobaan gitu. Ieu teh nya nalika bapa tos teu aya. Jadi lamun bapa tos ngantunkeun langkung ti payun maka aki nempatan posisi bapa gitu. Ku hebat-hebatna aki jeung ku adil-adilna aturan agama. Dari adil teh sekedar sama rata ya orang mah kan ngamanaan adil teh sama rata sanes salarasna mah adil manfaatkeun hiji perkara dina tempatna sesuai jeung kadar ukuranana gitu. Jika anak dua nu kahiji SMP nu kaduana SD atau nu kahiji SD nu kadua TK nu SD hayang motor gitu. Kira ku nu TK gede bere motor da sanes kitu ari adil mah gitu. Anu TK mah atuh sapeda heula gitu eta adil. Ya dia tuh sekedar rata bagiannya, cuma mungkin gitu anak nu SD ngamuk hayang motor terus dipangmeserkeun motor, nu TK ngamuk hayang motor nuturkeun lanceuk dibere di motor, asa bari ge sapeda gitu. Eta adil eta. Adil. Bari eueuh duitna nih. Eta gitu. Bagian aki nalika babarengan jeung dulur aya opat nu kahiji mukosama dibagi rata antara bagian aki sareng saha sareng dulur nu kaduana sulus kamil bagian aki sapertilu anu sampurna bagian nu katilu sulus baki sapertilu tina sesa bagian nu kaopat sulus mal sapergenep gitu. Tina opat cara ieu canak cara nu paling nguntungkeun jang aki. Gambaran kahiji di mana-mana aki babarengan jeung dulur bari teu aya ahli waris anu sejen. Mung aya teh aki sareng dulur berarti ibu ramana tos teu aya, ibu ramana mayit tos teu aya, ninina mayit tos teu aya gitu. Nu aya teh mung aki sareng dulurna mayit gitu. Maka dina cara ngabagikeunana dina cara ngabagikeunana kumake dua jalan. Make dua cara anu nomor kahiji mukosama dibagi rata cara nu kadua sulus kamil sapertilu anu sampurna lamun leuwih nguntungkeun keneh dibagi rata maka canak cara nu kahiji siga nu tadi gambaranna mayit ninggalkeun aki sareng hiji dulur lalaki. Lamun make cara mukosama berarti aki ka bagian hiji, dulur lalaki saurang ka bagian hiji. Lamun make cara sulus kamil, aki ka bagian 2/3 tina 2. Dulur lalaki saurang ka bagian hiji per 3. Lamun dibandingkeun ageun keneh hiji tina 2 tibatan 2/3 tina 2. Berarti nu dicanak cara nomor kahiji nyaeta dibagi rata. Terus nu kadua sulus kamil sapertilu anu sampurna. Lamun leuwih nguntungkeun cara nu kadua maka canak cara nu kadua. Gambaranana mayit ninggalkeun aki jeung 3 dulur lalaki. Ieu akar masalah opat ngitung ada terus nya bilangan sirahna ahli waris. Opat kaakikeun hiji sesana 3 yang 3 dulu lalaki lamun make cara mukosama dibagi rata. Paminang cara sulus kamil aki sapertilu tina opat sabaraha hiji per 3. 3 dulur lalaki 2/3. Pami dibandingkeun cara nu kahiji jeung cara nu kadua langkung ageung keneh hiji per 3 tina opat. Tibatan hiji tina opat berarti nu langkung nguntungkeun cara anu kadua tah kitu eta. Jadi cara nu paling nguntungkeun yang saha yang aki. Gitu. Magi aki
Dina nalika bapak tos teu aya aki nempatan posisi bapak. Dina bagian anak kumaha we bagian bapak tiasa asobah bapak kan tiasa sapergenep bagian bapak teh tiasa sapergenep plus asobah. Aki ge sami kitu dina nalika bapak tos teu aya itu aki dina bagian anak tiasa asobah tiasa kawan sapergenep tiasa sapergenep plus asobah itu. Seueur dina gambaran asa kitu we pangitan kanggo upami istri ngumpul marangkalina tah mata dia teh mau kamu berdua istri hiji. Mau upami marangkalina istri ngumpul. Istri sadayana. Lamun tadi berartinya istrina teh istrina nya kumaha istri sadayana istri wargi istrina hiji atawa napi dua. Sadayana istri ngumpul. Berarti tiluanana ini wargi istri gitu. Luluran teh. Oh, pernah ditulis. Saya Bu pernah ditulis. Yang itu satu suruh yang hitung gitu. Satu kalau bisa Berarti uhtun di abawayannya. Mayit tinggalkeun aki jeung tilu dulur awewe. Tah lamun tilu dulur awewe maka aki kenging dua bagian dulur awewe. Jadi hiji aki dihitung dua, nah gitu Bu. Jadi ieu aki teh dihitung dua gitu. Walid zakari mislu hadir saya ya. Ieu si aki meunang dua bagianan nya awewe. Jadi akina dihitung dua. Berarti akar masalah lagi mau jadi 4 bakal akar masalah 5. Da akina kaya dihitung 2. Berarti ka aki 2 kami ngomong cara mau kosamahnya dibagi rata. Ka ieu ka dieu sebenarnya tilu. Pami ngawacara dibagi rata. Pami ngawacara nu kadua berarti sapertilu tina 5 sabaraha? Sapertilu tina 5 teh sapertilu tina 5 dua hiji per tilu. Dua hiji per tilu. Jadi kan dia tilu 2 per tilu. Kira-kira ageung keneh 2 tina 5 atawa 2 hiji per tilu tina 5? Ageung keneh 2 hiji per tilu tina 5. Berarti ieu mah dicanakna cara anu nomor kadua. Teh kitu pami wargi anu dikandungkeunana wargi istri unggul, maka ieu aki dietan duaeun lalaki gitu. Duaeun istri teh gitu. Lalaki teh ya. Duaeun istri teh gitu. Itu duaeun istri. Nah, cenah dihitung duaeun istri pan sakumaha saur tadi, lamun bapak tos langkung ti payun ngantunkeun maka aki nempatan posisi bapak. Gitu. Pan bapak ge sami. Gitu. Bapak oge sami dietan duaeun istri. Berarti aki ge sami dietan duaeun istri. Itu atas Bu bidaya dina naroskeun itu Bu kami atas dibari di alat cekap gitu. Semakin tidak ada pertanyaan semakin cepat gitu. Semakin banyak pertanyaan semakin lama gitu. Kan tuh di mah kumaha rempeg kena nu ngaraos bade adi cepat aya lama gitu. Masuk ke adi aki. Adi Jadi aki tos misalnya teh aki kalau tos saya buat saya. Aki ngabogaan adi Masuk kata napi eta mah pas jadi ka aki hukum batasana. aki gaduheun raini gitu. Teu eta mah aki lurus semua. Dalam padi mah anu ngantunkeun teh wargina ieu da. Begitu eta. Wargi teh ieu. Itu wargina ieu. Lamun nu ngantunkeun aki name rai rakana aki kalebat kieu. Padi mah nu ngantunkeun teh wargina ieu tah. Wargi tilu-tiluan gitu. jadi anak aki ngaranna. Oh, itu incu berarti nya. Nya. Incuna aki. Nganu langkung ti payun ngantun incuna gitu teh. Langkung ngantun ti payun teh incuna. Jadi dulur-dulurna kabagean gitu. Terus tos teu gaduh ibu, tos teu gaduh rama gitu. Jadi imah incu langkung ti payun ngantun ti batak aki. Jadi si akina panjang yuswana tapi da seureut teh nya.
Seueur gitu. Sanes selangki kejadian terus kieu teh. Jadi anu langkung ti parayeun ngantun teh incukna ari akina da bawa kajayaan. Itu namanya kata panjang yuswa we itu dari barokah gitu. Jadi anakna tos langkung ti payun ngarantun aya salah sawios incuna nu ngantun nu aya teh mu aki sareng incuna teh ya. Berarti itu incu mun teh nyangnya. Atas ini dia. Gitu. Kumaha ieu kumaha rampogna sadayana teh aya pertanyaan berarti semakin cepat gitu ya. Aya pertanyaan seperti babakan semakin lama gitu ya. Mohon aya ada mudah-mudahan yang singkat padat cepat gitu ya. Terus manginten kanggo ngarapan paroid dina waktu ayeuna dicekapkeun sakitu jadi aya pertarosan jalaran yang berkawis masalah fikih panginten nanyakeun apunten saneskanteun kakirangan sareng kalepatan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah panginten acara di kawin dugi kayu parantos engsek terutama dina perkawis fikih panginten kalarasan dina wengi ayeuna teu aya masail kanggo informasi. Alhamdulillah anu sumping dina wengi ayeuna 27 jalmi kalayan alhamdulillah anu lokasina di DKM Alilas kaping 13 lebet sodakoh ti ibu kali bapak ti jemaah sadayana genep 55.000 sinareng alhamdulillah kas kanggo acara balagan genep 11.000 atur nuhun ka sadayana dina sodakohna pamugia Allah Subhanahu wa taala diletusan kanggo acara balagan Sabtu kadua Sabtu kaopat dina malam Sabtu anu kaopat lokasina di Cisarua. Mun perkawis tempat nama penginten kondisional manggal di lokasina bade di mana-mana. Kanggo malam Sabtu anu kaopat dina sasi Juni lokasina di Cisarua. Sakitu penginten informasi. Kalian dipungkas wairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.